Aduh, cari rezeki ya Gusti. Aduh, kadang-kadang di tenggelan di Jakarta ya. Kira-kira dagang peuyeum nya di tenggelan. 1 minggu kemudian. Genah awak teh euy. Dagang gitu ayeuna di dieu. Di dieu we lah, di lembur we. Daripada di Jakarta bisa di tenggelan euy teh. Siap-siap lah. Duh. Sadap kieu euy. Ngan seberang aduh, paen heula. Tadi nama rek mandi euy, aduh, tapi manis keneh tamas ya. Duh jeung nali kieu tuh Net. Junet. Net. Naon aya ngegas-ngegas wae. Si Mamah ka mana? Arek pamitan. Teuing teu apal da tadi mah keluar. Aduh, nyengsol geuning teu. Ayo Net, banyakeun ka si Mamah. Arek dagang heula. Nya, siap. Peuyeum. Jang ya rek peuyeum. Moal mang Meuli obat jang moal mah. Main game teh ngadon elehan wae. Jeung niatna moyan ngadon ieuh deh kan. Mending ngopi lah. Aduh, istirahat lah. Cara baik kieu Gusti, teu di Jakarta, teu di kampung, nu meuli. Yang peuyeum? Naon si Imang make jeung nitah peureum karek oge beunta. Sanes nitah peureum, abi mah nabisan peuyeum. Si Imang mah keukeuh karek oge beunta kalakan nitah peureum. Sanes kitu. Naon dagangmu tuh? Si Ujang mah diajak ngawangkong teh ngadon teu nyambung. Naon dagang kucubung? Tong dagang kucubung mang bising mabok. Moal atuh moal mabok da ieu mah sanes kucubung. Naon dagang rok? Si Imang mah ngalieurkeun. Lieur budak teh leutik-leutik geus saliwang ceulina. Mang tong ka inde ngobrol ge can parat. Mang peuyeum. Kela. Ini mah jiga orang Jakarta Hatur nuhun kana tos nonton video post story ieu. Hatur nuhun pisan anu tos nga-subscribe terus support video ieu nya. Anu teu acan nga-subscribe sok subscribe heula. Meh apal kelanjutan episode 3. Jeung bunyikeun loncengna. Like oge, share ka baturan maneh anu can arapaleun. Hatur nuhun. Supportna nya sampurasun.